Ning eta anu didaguan tadi teh jol oge ibu sayur kamana wae atuh meningkatkeun lila di tutungan tadi. Ari liwatan tadi isu kene gerakeun. Ari ka dieu nepina karek uyah kieu jam 10. Sugan teh tadi macing teh geus balik meureun teu dagang ka dieu liwat. Meureun sieun dianyuk cek abi teh. Ari pek macet tadi rempuk ibu-ibu di lebak teh jadi lila. Dirempuk kudu mareser cenah teh. Syukur we cing teh meureun hasil dirempuk kudu meser mah. Da imah budak lah ribut ngilu turun gerakan taneuh. Ampun pengurang rejit kieu oge. Da ieu teh ditunggu-tunggu tadi geus beulina mah teu aneh tahu. Mitiau jeung kembang kol eta teh. Mila anuan tukang sayur kuat ke antek teu gegero gerakeun. Hoream-hoream ge teh digerohan we da geus eueuh piring hiji acan rek dahar teh. Ning ieu ugah-ugah ge dipigawe mah beres we. Atuh ada engke-engke ge arek digerohan ku saha. Da teu harideng geuninganan ari kahayang teh atuh marani ku sorangan kainya. Dur we tuh geuning hujan. Itu sore-sore hujan ngecrek. Cing teh ieu teh asa hayang barang gayem. Ari pek teh kalaeung cenah tahu bulat digoreng dadakan. Eta si Amang dagang tahu bulat. Atuh ribut dipegat si Amang tukang dagang teh. Hujan-hujan ge bijil we kaluar. Mang meser cek abi teh. Nyeta cenah teh seep ieu teh. Nya cek abi teh. Nya cenah ari atahna mah seueur kene ieu teh. Ade moal atuh cenah atahna. Ari abdi bade ngagoreng deui tos sonten itu cenah wihna tebih ka Cipancur. Atuh mang 10 ribuan we campur tahu bulat sareng sotong. Langsung we ku abdi teh digoreng da barudak tos ngae. Ari pek teh geuning teh meuni enak tahu bulat jeung sotongna teh. 10 ribuan teh kuat seueur wareg we ku tiluan mah. Coba ku si Amang atuh dileuwihan bager.